Ayo tuh Yen. Ayo buru, ini kali iwung. Dari kang urus gua giok kita teh bisa dipates ya ku aing gara. Sing balik lempang teh. Coba mama teh dasar goblokna teh. Gusti Nu Agung eta ngerakeun budak eta. Piraku ku aing dipajit kuriring mah ku aing teh tapakna. Geuninganan. Ece teh mah bedog teh lain garpu bedog. Bubukna lain garpu. Astagfirullah nu arek ngagarpu. Menyang ngara iwung ku garpu. Ah yakin eta masih yeyen bangseunana. Gusti Nu Agung sia teh coba eta kagejulanan. Ari di kumaha kumaha ngara iwung ku garpu ku bedog. Bedog di mana? Jangan lupa subrek channel Dadang PX. Subreknya naon? Teuing bukan subrek aja teh kok. Cucu mah emak ayeuna arek katongoknya arek ngala iwung jeung yeyengnya itu kebon jarang diminta untuk urusan searah lalu nyakumahkan atuh kebangsa kieu ieu bala itu kan semua jana di arah ya teh seukeun tapi aja waktu minta utung hari itu udah bagus gini mana tadi ya? Mereka pasirnya. Tadi ya, aduh. Ibu ya tadi. Bangsa kieu balak nah, coba ya Allah. Siapin jangan anu kieu geus lucu loba. Garpu, tadi garpu di gorolan saeutik-saeutik. Tulungna teh. Geus saeutik teh teh. Ieu teh rumahan turunna teh. Alus Gusti lamun teu kudu loba nyusul eta teh. Nanti nyuluhan teh. Tuh mereka bangsa kieu. Ieu teh lumayan ieu teh kaina. Ya Allah nyeri beutis kok teu campur kieu aing mah. Ari teh jadi aja hayang yang iwung ya teh. Hayang kieu kalau teh iwung. Eta teh cangkeulna ya Allah ripuh ayo teh Yen ayo buru ini kali iwung dari kang urus gua giok kita teh bisa dipates ya ku aing gara sing balik lempang teh coba mama teh dasar goblokna teh Gusti Nu Agung eta ngerakeun budak eta. Piraku ku aing dipajit kuriring mah ku aing teh tapakna. Heueuh nya eta kudu balik dogan ka budak teh tah. Ayo buru lempangna. Tapi kagok aja mah eta lain aja dipikulang meunah teu dikeun cager ieu. Si Yeyen kerasa bikin ngaranjing aing lah. Teh naon digubuknya di itu teh. Taman bedog we teh ku aing teh. Da ke tengah waro. Da hiji sewang man bedog teh aya bedog dua bedog abah di dina eta ke hanapeun eta. Hanapeun golodog. Ya Allah ya Rabbi capena nanyak ieu teh. Tuh. Ke bangsa kieu. Ayo corohan ayo. Gajangan. Bangsa kieu tuh. Tetes tawe sen. Tok ku aing. Di mana mah? Tuh itu tuh. Man. Man ka juga ibu man.
Heuh. Tadi ya. Eta suuk dilebokan berita. Urut geuningan aya si Gorowong tah. Kema eta yen. Kan emang ala suuk ya. Jual ting mahal ting ke suuk teh. Dijual. Ayaan teh ibung nage euy. Ya Allah. Bawa uruhan ibung nage euy. Belah dia coba. Aya nu ibungna. Sebenarnya ayaan. Ya pigawin. Tapi ka bangsa kieu. Tuh batur mangis di garpu mun aing geus kana ganggu we. Bangun atuh ibungna oge aing mah. Tuh saya geus ngarah euy. Mau kumaha ibung lagi. Nganan. Ibungna oge tuh. Kolot, tuh geus kolot. Mana? Itu sama geringanan. Itu teman bedog, itu lain garpu bedog. Bungkusnya lain garpu. Astagfirullah, pas arek ngagarpu. Menyangala iun ku garpu. Ah yakin eta masih yeyer di banguseunana. Gusti, Agung, siapa? Coba eta kadudulanana. Lagi kumaha, ngala iun ku garpu, ku bedog. Bedog di mana? Yakin si Yayan Gusti, siapa Yayan? Siapa kajuat-juat keting ka aing ya Allah, ya Robi. Ekin. Ari tanya, ieu Bang Gangga aya eunya. Aya Bang Gangga. Kita mau bedog siak mah garpu. Eta cincu mah teh. Jelema naon jelema model kitu. Batur oge ngabubuk bedog lain garpu. Takas mikir keteunana da aing ieu kunyang kumaha bae takas yeyen tah. Nika jengkel aing mah nyaan. Ya teh kabina-bina teuing yeyen hirup teh. Ku aing teh si tangala ieu teh lain ku garpu bawa bedog cek aing geuning tadi. Bedog aya urut pamasia di dieu dina hanapeun golodong. Kunaon sih teh mana goblok-goblok teuing. Bapana eueuh. Bawa eueuh aya cek liuran ta eta. Dia ngelawak geuningan tanyakeun ka Abah. Juga yang banget kenyang. Saya bisa dikali. Dan kumaha aku teh hese, babakeun piku patu. Ayo, aya nu dengan potong uang sato. Aku malah lebok kitu ya. Kebon awi. Oh, wah di atas ini mau. Kita garing. Dah. Han. Siapa tukang pibangusan? Capek-capek atau tetehnya nak jadi. Aing digebugan wae modar meureunnan deui. Aing mah kesal-kesal teh guru kumaha aing ngawal si eta tah. Banget aing mah. Mana ieunya, Mas? Coba itu ketiga. Tong digarpuhan. Mun yang lasuk digarpu, tolong. Ya. Bukan cuh tamuran. Barang dengan ini lagi, dengan miskin, ambung, ya Allah. Kenapa bisa? Tinggal manis, pulang ya, pulang ka itu, pulang ka eta, pulang ka Bang Gangga, angkulin. Bapak pengelak ibu nggak kebun garpu, pas gitu aja sumur, pas melak sampo,
Kita nanya teh budak tidak meneh yang nyocok gini dah ku aing kali inung sukuna. Banget eta. Udang kabot jadinya ada garetek na paleun mah. Di kablogan wae bisa modal. Bakal ya teh mah digenyuran bermodal. Ayo. Ce, dibantuan mal, Ce. Ayo naon didinya, Ce. Kadang teh Mama Yati. Yang sambal tarasi. Orang ada suruh itu suruh kat garang kieu geuna mau bapak sia ucul acan. Mau balik ya. Aduh. Ampun capek-capek kat eueuh ibu oge da. Kamu sia. Kalau manisya. Oh nyari gitu. Cocok dan naon gugu begitu patut berat-berat. Cek aing bawa bedog, heuyeungkeun bawa garpu. Acan sumur sia trek naon? Aing teuing abina-bina teuing abdi pareta ku kolot. Ayo lain-lain di kita teh. Kita nyokot anu kegiatan. Kita mikir mas gawean anu lain. Aku banget aing ieu. Budak ieu aing. Aing di harta moal sampai kemar kalongon keur mas ngaji deui meureuh. Ku boleh geus eueuh geuning di bawah ke salaki. Geus jadi kejuran wae da meureun layon deui. Tepung bukan kebukaan di jalan mah. Oh nyata aku di kablogan, ya maksud kablogan kuku buruk, dipuk-puk, ku aing gubernur. Sudah itu. Kejar mani ka, Cok? Gubuk juga teh ngagubuk badau. Garpu digugubuk antara ibu. Pibanguseun, turun-turun pibanguseun. Tak kudu digarpu yang taina budak eta-eta. Jangan lupa subrek channel Dadang PX. Subrek naon? Teuing bukan subrek aja tidak kok.